Bapak bacang halo rupa-rupa we aya bapak aya roti bakar mung roti bakar Mas Ep margi kabakar halo aya bacang mudah-mudahan itu anu perang-perang urang teh anu usaha ting anak pemajikan kaparaban jeung asa duit halal benar begitu beres Mang Usman aduh alhamdulillah kuring ngumara di dieu teh bisa we ngiriman dahar boga gawe di dieu alhamdulillah biasana melak udang uing teh di Buni Seuri ngaran uing teh Usman Usman nya aduh hidup anak king anak papanting jemplek goblok jemplek naon sabab uah nepi ka model kitu uah teh nya ka hidup Raden Gatot Subroto Gatot Kaca tong heureuy uah henteu wah ngarasa regreg ngarasa pageuh cing inget Gatot Kaca teh notogkeun maneh kana batu nepi ka ngamasing pati itu makaning perlaya di alas warawasa di alas batu naon sababna Gatot Kaca notogkeun maneh teh akibat gagal panen Jobe goblok. Naon mah teh panen? Panen. Anu seserahan dipegat. Kusaha ku jelema mawa kenceleng sabab rek ngageuskeun masjid kasih. Nanaonan ieu teh ulah teh henteu nanaonan. Manusia teh kudu gede amal. Hayu tuturkeun gua. Teraskeun. Ya, Bro. Nah, tadi. Naon? Si dewek Gatot Kaca si lain Gusti Batara perhatikeun heueuh dewek teh keur kaedanan cenah kaedanan kusaha ku Ceu Apeuy atawa ku Bikeyi kuring Gusti Batara heueuh sok dede anak king Gusti nu agung Gusti naon aja teh manya Gusti Batara kitu goblok natana ngadenge aya heueuh poho coba dedeuh teuing hidup menang uku di zaman lemut menang ngais-ngais di zaman leutik ngakod-ngakod di zaman bolon hidup nepi ka di istrenan ayeuna geus jadi RW keun bae atuh damartikeun heuh sok hidup geus jadi RW 03 malihan hidup teh dina waktu ayeuna diangkatnya tapi keun ngabagikeun zakat kunaon ku hidup ngadon dibikeun ngadon dipake meuli jaket
butuh eta beas raskin beras keur fakir miskin bet dibikeun sawareh kunaon Aisyah bangsat cing nyaah kanu leutik sia teh goblok cing jarariet masyarakat leutik teh kurang ajar kana sia teh Teu kitu henteu sia teh